Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah nuhun ramang makanca. Dina danget ieu aya hibar pangdu ti sadayana. Mangga madep kum kasadayana. Mangga kanca urang keur ieu deui. Asmarani males pati. Biasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dubika kitu deui dina Gok Pasarandog jeung rombongan Mbah Madari. Nyaeta di daerah Lamping Gunung Rakutak nu aya ditonggoheun lembur Sukarame. Ngan harita Mbah Madari sabaturna kakara turun ti padumukanana. Maksudna mah rek megat anu ngaliwat di pepengkolan. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kawas nu balilu teu kaula oge. Ieu daerah teh wewengkon kaula. Jadi sing saha nu ngaliwat ka lembah dieu kudu seba. Ngarti? Ya kitu deui adika. Teu iwa daek teu daek. Kudu seba saayana nu dina saku jeung babawaan diana. Mbah Madari bari murintil kumis anu baplang sanggadulang. Bari teu leh ngahahah seringeunah. Bah, make dibawa ngobrol. Capek-capek, geradah we, paksa. Ngalawan rodaran we, naon hesena jelema saurang. Si Juma meh bareng jeung si Kemed sasat ngahatean nu jadi gegedugna. Baik tuh kumaha nih. Tah, geradah. Mun ngalawan cang kalah kowe. Rek podaran sakalian. Rek di Sinatalu mar biluk ka urang hade. Mbah Madari marentah ka anak buahna. Teu ngadua kalian ngahucuhkeun. Si Juma anu kasebut pangwanianana sacorelat nyampe ka hareupeun Naratama dituturkeun ku si Kemed jeung si Ibra. Bari tiluanana ngaralugas bedog anu herang ngagurilapna nandakeun bedog seukeut lain lalaworakeuneun. Mangke lanan ulah kajol-jol ngagarada sagala. Yeuh. Najan arandika kasebut rampok gerot kudu aya be makrama. Tah ayeuna lantaran Andika geus ngaganggu kana perjalanan kaula. Sarta boga niat rek ngarogahala ka kaula nya kapaksa we. Kaula oge rek bela diri. Memeh banda kaula saayana teh dibikeun nya kudu aya syaratna heula. Ceuk Naratama bari mundur salengkah. Dume si Juma jeung si Kemed jojo rek ngarah-rah saku bajuna Naratama. Entong dideng ya kak. Mending paksa we lah perkasa. Mun perlu teuk tabeheungna keur umbah kontrak tahun teh. Si Ibra nyelengkeung bari sasarentam badis we anjing nyangerengan ucing. Naon syaratna teh kisilah. Ceuk si Juma bari morongos. Gampang syaratna mah. Teu ieu dadak kaula jeung leun kencak atuh kaula. Gara bejadkeun ieu. Geura sempalkeun. Mun bisa, kop banda kaula saayana geura cokot. Atawa mun perlu, tah beheung kaula geura teuk-teuk. Naratama nyaritana teugeus pijil deui adat pamakena. Urang ajar sia, ngalalakian ka aing Sok. Buru geura kaluarkeun banas cilaing. Mun masih keneh kabar ku nyawa. Si Juma nyereudeg nyampeuk.
Cacing jauh. Kaula moal lebar karena nyawa. Komo deui kana banda nu aya dina awak kaula. Tapi ku sabab Arandika nu boga karep hayang banda jeung nyawa kaula. Ku kaula teh moal dibikeun kajaba mun ditukeran ku 3 hulu Arandika. Ngarti? Naratama jadi kaudal amarahna. Bari dina hatena manehna bisa ngarasakeun yen tangtuna oge anu kungsi dirampok atawa dibega ku manehna jeung batur-baturna moal boa saperti kaayaan manehna harita. Naratama bisa ngarasakeun ayeuna mah kumaha rasana dibega. Dapan manehna oge anak Ki Sapta ti Padepokan Lengkob Gunung Haruman. Anu sasat bapana teh jadi gegedugna rampog. Ari ayeuna manehna sorangan anu dibegal ku si Juma sabaturna. Kak, mau tong ka diajak ngobrol. Gas ulah beungna. Masa pira pangabisana. Si Kemet bari nyerenteng sarta bedogna dilugas. Anu saterusna dihembatkeun kana sirah Naratama. Rokaya. Naratama oge apan lain jajaka anu kosong bolostrong. Tapi hiji jajaka anu gede wawanen. Bari pangabisana lain jore-jore. Sakilat kareret. Si Kemet ngahembatkeun bedogna ti belah kenca anu dijojo rek ngahanca sirahna. Gerak. Naratama ngalegot dina gerakan orai mentas. Sukuna anu katuhu ditarik ka tukang salengkah. Sedengkeun suku kencana dilengkahkeun ka belah katuhueun suku si Kemet. Plos. Bedog si Kemet ngeplos ngadek angin. Naonan dikateberon. Adon sosoron rodan kaos hayam ku tetelo. Ngomong gitu teh bari neje bujurna si Kemet anu aya di gigireunana. Atuh pogo we. Si Kemet teh jadi nyolontot ka hareup. Badis we hayam ku tetelo. Ngan untung we manehna kaburu inget kana picilakaeun. Dumeh rek disungkrut. Atuh gentak bedogna dipakenahan dirojokeun kana taneuh. Kugituna manehna tekung Siti Kusruk. Tapi sanggeus kitu puguh we ngabudaya amarahna teh. Asa dijieun budak rodek hulu. Gentak manehna malik. Sar sebrut we narajang deui bedogna. Ngahiung badis we bangsing. Lantaran si Kemet teh ngagunakeun tanaga anu luar biasa hebatna. Ku kitu teh mah si Kemet teh badana ngalinggirik jangkung badag. Nu batak tanagana oge lain lumayan gedena. Naratama nu geus sayaga mireungeuh panarajang nu kadua kalina ti si Kemet. Teu gugup teu galideur. Gentak manehna jingkrak dina gerakan hap-hapindah. Pos. Panarajang bedog si Kemet poos deui. Sabot manehna doyong ka hareup. Sakilat Naratama ngahembatkeun tajonganana. Cetruk. Tungtung sukuna menerpisan kana gondok lakina si Kemet. Aduh, tobat. Si Kemet goceak, bari badana ngalengak ka tukang. Blak we nang karak bengkam ngajajapang. Jual bedogna. Dua leungeunna nyeklan beheungna. Puguh karasana asa tobros genggerongna. Kabireungeuh ku si Ibra anu tita tadi mata simeuteun. Ngagentak manehna nyampeuk bari ngahembatkeun kampakna. Maksudna mah sirah Naratama teh rek ditarok. Sabot kitu si Juma oge teu cicingeun. Jerat narajang bari ngahembatkeun bedogna. Benar kitu istilah. Ya mending oge sakalian atuh duanana lah ameh kaula henteu capek. Ayeuna mah anggur geura sambat we nya enung bapa. Sabab ayeuna beuheung Arandika baris ditigas ku kaula. Hiji-hiji mah kagok lah. Moal seubeuh. Naratama ngahehe.
Bari sarepet we mesat pedang na si Gagak. Ya, kisilah. Iya pedang kula si Gagak. Cadu asup deui kana sarangkana lamun henteu nguyup getih. Kusabab kitu. Memeh aranika modar hulu papisah jeung badan. Kaulah yang nyaho heula saha ngaran aranika teh. Bisi kaula susah nyalabarkeunana hulu aranika. Ari teu nyaho ngaranna mah. Naratama jingkrak di katukang. Dina gerakan hap-hapindah. Maksudna mah pikeun menta kesempatan malar lawana nerangkeun heula ngaranna masing-masing. Sombong si kurang ajar teh. Paling oge hulu sia deuleu anu dipaket rumah kontrak talun. Ya, kurang ajar. Bisi si lain teu nyaho. Tah, ieu aing nu ngaranna si Juma. Muridna Bah Madari. Pokna si Juma bari ngareret ka Bah Madari anu keur nangtung nyarande kana tangkal jengjen. Nanyokeun anak buahna anu meunang ngahucuhkeun manehna. Asa kararagok teuing. Sakalian jeung guru Andika tuh. Sok koreok kaula. Kajaba mun guru Andika teu wani nu matak ngahucuhkeun nu jadi muridna. Lain kitu gimana nih? Naratama bari ngareret ka Bah Madari anu keur nyarane dina tangkal kai. Kurang ajar bebengok teh, ha? Diantep teh kakak beuki maceuh. Ayo Juma, Ibra, gerak terajang. Kurang jagakeun. Oh, main dulu. Bah Madari oge nyampeuk bari mesat bedogna. Sor. Dah. Ayeuna mah urang adu jajaten nya. Eleh kaula kop teh. Beheung jeung bana kaula gerampihan. Tapi awas. Mun Andika anu keok ulah sambat kaniaya. Pasti beheung baris ditigas sarta hulu Arandika bakal ditancepkeun dina pager. Kituna teh srog Naratama ngalengkah salengkah kabelah katuhu bari nakiskeun pedangna kana bedog Bah Madari anu narajang ti heula. Trang bericak tina dua pakarang nu diadu teh bijil silalatu ngaburi nyai. Sabot kitu seredeg si Juma nyampeuk bari ngahembatkeun pedogna ti belah kenca. Sareng si Kemed ngahembatkeun kampak ti belah katuhu. Bah Madani di tengah. Sasat Naratama teh dikepung wakul buaya mangap dina gerakan ajag ngepung lomba. Naratama rancingas sabab manehna sasat dikepung ti tilu jurusan nyaeta kenca katuhu jeung tengah. Sakilat Naratama ngajleng ka belah kenca bari ngahembatkeun pedangna. Tapi sanyana mah eta panarajang teh maksudna pikeun mancing malar lawana ngeser ka belah katuhu. Bener pisan. Si Juma teh jadi nyingcet ka ulah kenca. Maksudna pikeun nakis pedang Naratama. Rokaya Naratama ngagunakeun gerakan londok malih warni. Manehna pindah ka urut si Juma. Heu, cekuk we. Kekemplong si Juma ditajong salonton. Si Juma kahareup. Nu harita Bah Madari ngahembatkeun bedogna. Cekuk we atuh bedog mah Madari teh ngahanca sirah si Juma. Tobat. Si Juma ngagoak. Bari blok we ngudupung nyoo. Nah, kisilah. Eta batur sorangan bet dipergasa. Iya kaula mah si Naratama. Sor. Urang ngadu jajaten. Naratama nangtang bari nulak cangkeng. Ulah kata kabur Naratama. Aing tacan patutunggalan jeung Andika. Urang cuma cek Bah Madari bari ngusap tarangna anu dewol ku bedogna. Sakedet netra tarang si Juma anu dewang sarta getihan ngaburial teh sapada harita cager deui. Kojengkang Bah Madari nyampeuk
kalebah si Ibra anu keur kokosehan. Cekuk bobokongna ditajong. Godang si Ibra. Celegede ke si Ibra teh nangtung bari ngagodekeun sirahna. Tandaning geus waluya deui. Nyata Andika teh mah dari lain jore-jore bawasena. Tapi kaula teu mundur salengkah oge. Haram dempak kula ngejat di pakalangan. Ayo urang adu jajaten. Rek kumaha kahayang Andika. Naratama anu geus nyaho wawasen nu jadi lawan. Teu nganggap enteng. Segala rupa ilmu panemu dipapatkeun pikeun ngalawan Bah Madani. Anu nyata-nyata mibanda ilmu panemu anu kacida hebatna. Molor cuma emet Ibra. Ku aing urang lamok beunyeut sombong kieu mah. Tapi memeh Andika modar naratama. Aing hayang nyaho heula. Anak saha sia teh ha? Bah Madani nanya bari poporongos. Oleh nanaon sabab mah lamun sia modar. Bapa sia teh kudu bejaan. Bisi rek matang puluh deuleu. Tak kabur Andika teh Madani. Ngaleuweuhi pangeran nu maha kawasa. Ye, sanajan Andika luhur ilmu, jembar pangabisa. Moal bisa mateni kaula, lamun pangeran nu maha kawasa, tacan nangtukeun papastena. Naratama namalang bari tetep we sayaga bisi kapalingan gerak. Paduli teuing sarek keuna ku papasten rek henteu. Tapi ayeuna sia ku aing dari podaran deuleu karti. Nu matak saha ngaran bapak sia teh ha? Ambe aing gampang nyalaberkeunana. Bah Madani ngagakak. Harena geus ujub we yen Naratama teh moal bisa mampu ngalawan dirina. Ya, Madani, bisi Andika hayang nyaho. Bapak kaula nu kasohor teh Ki Sapta ti Padepokan Lengkob ti tutugan Gunung Halimun. Hah? Kumaha? Deh ngean teh Andika anakna Ki Sapta ti Padepokan Lengkob. Oh, kebenaran. Kau beneran pisan aing dibejaan. Sabab si Sapta teh ku aing teh keur diteangan pikeun dipateni. Hutang uyah bayar uyah, hutang pati bayar pati. Sabab si Sapta teh geus maehan adik aing anu ngaran Ki Juhali. Kebeneran atuh. Awas si Sapta aya anakna nyalana Andika. Bobatak sia teh rek tekuk tak beheungna. Saperti adik aing nu genceng beheungna ditigas ku bapa sia. Ngarti? Bah Madani bari nyeureudeg nyampeuk. Sarta hiuk we ngahambatkeun bedogna anu gedena satampah sarta panjangna satengah deupa. Gerat ada ye. Bedog aing si Barok. Bedog teh nepi ka ngahiung sorana. Bakating ku tarik. Sabab Bah Madani ngagunakeun tanaga nu kacida hebatna. Trang. 2 kali bedog Bah Madani ditakis ku pedangna Naratama. Nu kawentar si Gagak. Beri nyai. Kilat si Lalatu tina eta 2 pakarang ngaburi nyai. Jeg Bah Madani mundur 5 lengkah. Bari ngahayungkung nahan ka nyeri. Dadana karasa eungap. Kitu deui. Tumrapna ka Naratama nepi ka jajarigjegan kuda-kudana pajengjar. Ngan untung we henteu nepi ka labuh. Sabab kaburu pedangna ditunjalkeun kana taneuh. Nyata Andika teh Naratama lain lalaki kosong molongpong.
Tapi jangan gitu. Ayo orang tuluykeun deui itu lama. Sor ka dieu. Andika, geura maju deui. Bah Madari anu geus ngagurinjal nyelegedeg deui sarta ngajaga hareupeun lawana. Mageus montong kalah kaca capek Madani. Hayo ulah kagok. Mun teu kaula nya Andika nu baris modar. Naratama oge teu eleh geleng ngahualkeun omongan lawana. Rasakeun ya deuleu Naratama. Sabraut Bah Madari narajang. Bodogna dihembatkeun dipake ngababad cangkeng Naratama. Rokaya Naratama oge geus bisa naksir yen musuhna baris kitu petana. Atuh ngagentak panehna ngajaul kaluhur nepi ka saluhureun sirahna Bah Madari. Yeuh, pedangna dihembatkeun. Ceku bener pisan kana tak-takna Bah Madari. Oh, aduh, kurang ajar si Naratama. Bah Madari bari ngusap tak-takna anu tadi dihancak ku pedangna Naratama. Tapi tetela Bah Madari teh waduh teuterak ku pakarang. Kulitna lihat lir karet we. Nepi ka pedang Naratama malik. Sarta bis we senjata mekantuan. Kate, yo ha, kumata sia Naratama. Kulit aing mah teuterak ku pakarang deuleu. Komo pedang sia mah anu paragi cocorek tarasi. Bah Madari ngajega nitenan anu jadi lawan. Ulah waka nyebutkeun weduk teuterak ku pakarang Madari. Kaula teh can boleh. Hayo urang tuluykeun deui. Naratama oge merik nangtang. Pedangna diguratkeun kana taneuh sarta pokna teh. Asal Andika tina sabagian taneuh. Sarta pedang kaula oge tina taneuh keneh. Pokna bari nyampeuk. Yeuh. Pedangna diulinkeun dina gerakan babad pacing. Anu suat sieut ka kenca kakatuhu dibarengan ku tanaga anu lain lalaworakeunun. Bah Madari sakilat geus ngajolelat mundur. Manehna oge sieun ari kudu dihanca badanna mah. Mangkaning dieu cikeneh kadenge pisan yen musuhna mapatkeun ilmu panemuna. Pikeun nyambakeun kawedukanana. Tapi najan bari mundur, Bah Madari tetep we nakisan panarajang Naratama. Bedog jeung pedang nepi ka tongtrang diadu sabaraha kali. Tapi itu ieu ge tacan aya nu kabeunangan. Pogo. Pada rancingeus sieun kabeunangan. Gerakan teruk ta. Ilmu panemu Andika teh Naratama. Bah Madani susumbar. Nya ye rasakeun. Pedang aing si gagak. Moal daek diasupkeun kana sarangkana lamun tacan nguyup getih musuh. Ngarti? Bari kituna teh wakyuk dipake narajang lawan. Terang. Yes. Leungeun kenca Naratama dipake nampiling pipi katuhu Bah Madari. Atuh cereng we. Bedeg Bah Madari meceleng teu tahan nadah sabetan pedang pusaka si gagak bogana Naratama. Waduh. Bah Madari ngoceak bari humarurung. Pipina ngadadak tutung dihakan semu gunting Naratama. Cenah Andika teh Madari waduh. Tapi nah geuning eta pipi betutung gitu ha. Ya, nu mata jadi jelema mah ulah suaban takabur ieu aing uya kidul. Karek ku kitu oge Andika teh geus walah wah heuleuh. Naratama ngahehe bari ngesek-ngesekeun. Pedah nenjo Bah Madari tiba baranting ngejat ka tukang. Wah. Ulah waka gerihat sia Naratama. Aing teh tajan medok deuleu. Jauh kena peujit deuleu. Hayo. Urang tuluykeun deuleu. Sok kanya.
gerak budakeun pangabisa sia teh. Bah Madari ngareuhak bari cumiduh. Kacerot teh dampaleungeun kencana di ciduhan, terus dipake ngusap pipina. Anu tadi katembong tutung teh sakedet netra leungit sabada harita. Deuleu tah kusia. Hah? Deuleu kusia tah Naratama. Pipi aing teu kuat ieu. Bah Madari ngagilir nembongkeun pipina nu tadi tutung. Tetela Andika atos boyana kulit. Tapi najan kitu, kaula moal mundur sasiku, moal ngejat satunjang beas. Naratama oge sarua teneungna. Ayo, Yuma. Keret, Ibra. Urang koroyok tuh, si kurang ajar teh. Ulah diberi kesempatan pikeun hirup. Udakeun euy tah, bedog marane. Bah Madari ngahucuhkeun anak buahna, malar ngoroyok Naratama. Geus bosan nya. Patutunggalan jeung kaula teh, Madani. Aya guam keneh hayang ngoroyok mah. Naratama sakilat pasang kuda-kuda. Bedogna nyilang hareupeun dadana, sedengkeun panonna gular-gilar nitenan gerak-gerik ngalawan. Awas yuk, Naratama. Beung sia aya mah pasti ngagerencang. Bah Madari hohoak deui, saperut we opatanana narajang babarengan. Di hareup Bah Madari di tukang si Juma, di belah kenca si Kemed, di belah katuh si Ibra. Bedog-bedogna ting hariuk diheumbatkeun babarengan. Rek dipake nyasaak badana nu jadi lawan. Orokaya. Naratama oge lain jajaka nu ipis-ipis parajina. Lain nu jore-jore eusena. Sakilat manehna mundur salengkah. Nyingkahan panarajang Bah Madari di hareup anu ngaheumbatkeun bedogna. Sedengkeun panarajang si Juma nu ti tukang sakilat disakis terang. Bedog bantrok jeung kampak ngurek dipake harok sirahna. Hilak. Naratama nyerong. Bedogna ngulawit kagigir. Dipake nakis panarajang si Kemet. Terang. Dua bedog diadu. Hiu. Dampal leungeun kencana dipake ngetig pigeulang Bah Madari anu poos pangadekna. Jereg-jeg. Bah Madari kuda-kudana pajengjar. Ku kitu teh mah reuas lain lumayan. Teu nyangka musuhna ngagunakeun lengkah serong. Waktu si Ibra ngaheumbatkeun bedogna ti belah katuhu, Naratama rancing geus ngagunakeun gerakan londok malih warni. Sajorelat geus pindah ka tempat urut si Kemed belah kenca. Heu. Damar sukuna dipake najong bincurang si Kemed. Pogo we. Si Kemed nepi ka ti babalanting mundur sababaraha lengkah. Bincurangna karasa nyeri nyanyautan. Beungeutna muringis. Untung sakitu ge Naratama teu ngagunakeun tanaga tajongan anu make tanaga sagemblengna. Tapi najan sakumaha kesitna jeung rancing geusna oge Naratama teu burung we manehna ngarasa kawalahan oge. Dumeh ditarajang ti saban jurusan. Anu sasatna geus toh-tohan. Najan kitu masih keneh aya dangka pikeun ngalawan. Waktu si Kemet mundur sabada ditajong bincurangna. Si Ibra nyampeuk bareng jeung si Juma ngaheumbatkeun kampakna. Naratama rikat ngarempot bari terus we ngabeubeutkeun maneh kana taneuh. Anu saterusna ngagereleng kalebah sukuna Bah Madari. Dina gerakan gorentel monyet. Cebrot. Dampaleungeun anu kenca dipake ngababuk bincurang Bah Madari. Tapi poos. Sabab Bah Madari kaburu ngajaul ngejat. Ngan orokaya sirah si Ibra anu doyong badana dumeh heumbatan bedogna poos. Dipapakeun ku kampak. Nu diheumbatkeun ku si Juma. Ceku. Kampakna narok sirah. Tobat. Jungkal si Ibra ngajungkal. Sirahna bejad dihancak ku kampak si Juma. Tapi sanajan kitu Bah Madari teu nolih ka baturna anu geus ngaleupaskeun nyawana.
Ayo. Montong diberi kesempatan hudang dulu. Sini Ratama teh. Bah Madari nyorowok, bari ngahembatkeun bedogna kana sirah Naratama anu masih keneh gegerelengan dina taneuh. Hiu. Bedog si Kemet dipake nyabat suku Naratama. Cukup. Bitis Naratama beunang dikadek ku bedogna si Kemet. Aduh. Naratama ngagerok lirih. Kanyeri dina bitisna nu deuang ku bedog geus teu dirasa. Hiu we. Bedog Bah Madari dihembatkeun deui rek dipake ngahanca sirah. Naratama kaburu ngageleleng ka beulah kenca. Bari nakiskeun pedangna kana kampak si Juma. Tang. Kampak beunang ditakis. Priwa. Pedangna dikulawitkeun. Bras we. Ping-ping si Juma tobros ku congo pedang. Obat. Kaleo. Dungkal we. Si Juma rubuh. Sasat ping-pingna teu bisa disalametkeun. Rokaya. Sabot Naratama ngarojokeun pedangna kana ping-ping si Juma. Bedog Bah Madari geus datang deui dihembatkeun. Cerak. Bedog teh ngahanca peupeuteuan Naratama. Aduh. Naratama gerok lirih ngadua kalian. Cereng we. Pedangna mah cereng. Puguh ngadadak leungeunna jadi komper. Getihna ngaburial tina peupeuteuan. Cek aing oge sia Naratama. Ayeuna sia modar teh geura sambat inung ka sia deuleu. Bah Madari jeung si Kemet babarengan ngahembatkeun bedogna rek maregatkeun nyawana Naratama. Orokaya lerat cing aya nu luncat kagigireun Bah Madari. Hiu kana bedogna aya nu meulit. Sabot Bah Madari ngarasa reuwas. Olonyon bedogna teh lesot sarta geus pindah kana leungeun wanyar datang. Kitu deui bedog si Kemet sakilat dicapit ku dua ramona anu beulah kenca. Kituna teh bari dicentok. Atuh polonyon deui we bedogna lesot sakilat geus pindah kana leungeun wanyar datang. Ulah kejam kitu kabaraya. Naonan eta teh ha? Geus puguh batur sorangan. Duaan cari laka. Hayo. Arandika rek maehan ngabinasa batur. Padahal batur Andika teh cilakan aku pola sorangan. Lain ku iya ku kicilah. Anu rek dibinasa ku Arandika. Cek nu anyar datang bari ngahehe. Anu tayalian hiji aki-aki. Berang breh nu anyar datang teh hiji aki-aki. Anu dedeganana jangkung begang. Bah Madari lain deui nafsuna. Kalawan teu tatanya deui. Sabab jarek pikiranana. Tang tu ieu aki-aki teh rek mangmeunangkeun musuhna nyaeta Naratama. Atuh sabrut we. Bah Madari narajang peureupna ngahiuk bangbaraan rek dipake nimpug cukang irungna. Kitu deui si Kemet geus ngahambatkeun peureupna rek dipake meupeuh puceulina aki-aki. Tapi ngan sakiceup eta aki-aki teh geus ngalegot nyingkahan panarajangna. Lantukna peureub Bah Madari jeung peureub si Kemet diadu. Ceduk. Dua peureub bantrok. Tobat. Paguru. Si Kemet kekerepengan bari muringis ngarasakeun kanyerina. Puguh peureupna teh asa ngadadak remuk. Mangkelan atuh badaya. Cek eta aki-aki teh bari sakilat bedog Bah Madari dilempagkeun kana dahan tangkal jengjen. Kitu deui bedog si Kemet dilempagkeun kana dahan jengjen nu sejena. Cerep. Dua bedog teh narancep dina dahan kai. Aduh kanca. Cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Atur nuhun.
Dia carita orang tunda di hanjuang siang tenden di handelem sieum paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampir deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.